Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang dangu deui sareng kince. Alhamdulillah kanggo dinten ayeuna tiasa nepangan deui. Satacana dipedar ieu cariyos simkuring nganuhunkeun ka saha wae di mana wae ayana. Mugia dipaparinan kasehatan sareng digampilkeun dina milari rezekina. Amin. Hatur nuhun kanuntos like, komen sareng subscribe-na nya. Hatur nuhun. Mangga urang lajengkeun cariyos indung budak bagian ka genepnya. Kumaha lajengna cariyos? Mangga urang kawita. Tapi harita manehna teh micen banget pura-pura teu wawuh jeung mere kesan judes pisan nya kuring oge sarua. Terus asup nyamperkeun ka Pak Ansori nu keur gutrat-gutrat wae langsung nekenan berkas nu diasongkeun ku kuring dina mejana. Pak Sarpan, lain kali mah biasakeun ya kalau mau menghadap saya teh telepon dulu cek manehna nu teu jiga panujueun kana cara kuring asup ka rohangana bari teu ngabaran heula. Aduh, rupa-rupa wae Bapak eta mah geus aturan anyar deui wae duh. Cek garentes hate kuring bari izin keluar tidihnya ongkoh rarasaan aya nu beda nyaeta Bu Ela caraka biasana ngabantu manehna tadi teka tempo di mejana nya aya digireun luar kantor pimpinan da mun aya mah berkas teh dibikeun heula ka Bu Ela ke ku Bu Ela teh terus dipariksa kurang henteu nya tidinya karek kumanehna dibawa ka jero rohangan pimpinan. Jadi Pak Ansori teu kudu riweuh macaan wae tinggal neken mun aya masalah mah tinggal nyalahkeun Bu Ela. Puntennya aduh Kang Sarpan nembe 3 dinten Bu Ela teh dialihkeun ku bos cenah duh kudu kada gudang wae manehna mah jabatan kosong nu dikantunkeun teh ku Pak Agus nu ngagentos ku Pak Deni cenah saurna cek staf pagawean nana kitu bari kuring ngaliwat ngahaja ditanya ka dinya. Aduh geus aneh di wae ieu mah Bu Ela caraka teh pan geus boga pangalaman deui mang tahun-tahun jeung nyaho seluk-beluk administrasi sagala teh ari ayeuna kudu dipindahkeun. Kumaha Pak Ansori teh nya kudu meureun macaan tiap lambar berkas nepi kana mejana. Duh ieu nu disebut teh agampangkeun teh lah malah ngahaja nyulitkeun diri sorangan cek kuring ngomong sorangan tapi karepna wae ke ku kuring mah cokot hikmahna wae kumaha da geuning sabulan saenggeusna Pak Ansori cenah ngamandatkeun sagala urusan operasional ka kuring. Loba gawe pisan geuningan.
Jeung duh kudu kitu meureunnya. Allah teh mere jalan keur naekeun rezeki darajat jalma teh sababaraha poe ka tukang kamari pansori ngadadak aya urusan hayang nyokot cuti saminggu leuwih terus manehna ngaluarkeun surat mandat ka kuring nya salila manehna ninggalkeun kantor sagala urusan kantor teh engke we ku kuring jadi tanggung jawabna. Hah, ieu mah kahade Kang Sarpan, yeuh saur cak-cak bodas mah si bos rek mulan madu cenah bah Sarpan ka Bali sareng istri nu anomna Pak. Cek sat cek setap pagawean ajelaskeun kitu cenah basa manehna nyerahkeun surat mandat pelaksana harian ti ansori ka kuring. Waduh, moalnya kitu ari nu ngora teh geuningannya diwawai pisan ku si bos. Saharita kuring inget ka urut pamajikan anu paamprok di lawang panto pas rohangan Pak Ansori sabulan ka tukang. Tapi teu mungkin pan kadenge ku sorangan mun manehna teh rek mangkat deui ka Arab. Nah nya bisa panggih jeung si bos sugan awewe bangkar warah kitu si eta teh cek galecok hate bari ngageberan dada anu ngadadak ngaheab lempang ka tempat parkir mobil rek nanyakeun ka Kang Wardi sabenerna ayeuna Marni di mana. Manyapan maneh teh teu apal. Yoh, maneh mah ayeuna teh geus eueuh patula palina jeung adi aing teh. Nya napsi-napsi we atuh rek ka mana-mana oge bebas eta mah. Pan harita oge si Marni geus ngomong kitu ka sia rek indit ka Arab. Irit ka Arab teh si Marni teh cek manehna ngajawab sugal dibarengan ku beungeutna nu bosongot pisan. Gos, ayeuna mah sia mah ayeuna keneh mantog. Aing geus cadu kasemahan jalma. Geus ka ditu, geus ngira-ngira teuing. Ngawiwirang aing sia mah jalma salalambur deuleu. Geus mantog ka ditu. Jang eueuh mangpaatna sia teh lila ngomong jeung aing mah. Aditu sia ongkoh geus meunang jawaban teh jeung yeuh 100% bener deuleu. Sahanteuna we 50% mah ngayakinkeun maneh yen urut pamajikan maneh teh euy geus lunta deuleu ka Arab jadi babu. Teu lila kuring ninggalkeun manehna we nguriling nempokeun sababaraha proyek kantor nu rek digarap ayeuna. Terus 2 minggu ti harita Pak Ansori ngantor da saminggu enggeus manehna cuti manehna kabancen gering cek setap pagawean nana. Punten Pak Sarpan untuk proyek yang sedang digarap sampai selesai ya. Tetap Pak Sarpan yang bertanggung jawab mendatangani semua proyek jeung kecuali proyek yang akan dilaksanakan yang baru saja ditandatangani ya supaya tangan saya
tidak cepat pegal. Cek waktu manehna dipanggihan ku kuring malah ngomong gitu. Tapi Pak, tapi apa? Kamu menolak ya kepercayaan saya atau saya suruh si Eman aja yang tanda tangan? Ini sudah perintah pimpinan, tidak bisa diganggu-gugat. Ari geus kitu kumaha, Pak? Pan manehna katampo ambek jeung nyebut ngaran Eman tukang sasapu sagala. Nyarita kitu teh dina jero hate kuring langsung wae kapaksa narima ongkohna terugi ieu intensif nu katarima pan intensif grade direktur kuring ditarima nya alhamdulillah 8 bulan tidinya proyek nu dimandatkeun ka kuring kabeh beres roes geuning Pak Agus pananggung jawab lapangan teh teu beda geuning gesitna jeung Pak Deni pagaweana beres tur rapih padahal awal nama kuring cangcaya da Pak Agus biasa nguruskeun gudang matak penting engke ngahaja kuring mah arek ngondang sagabeh pagawe lapangan ka restoran rek ngayakeun suksesna pagawean ngan karek balem kuring make sepatu jeung ngomong teh nya di ruangan tamu rek pesen tempat ke restoran bari kahalangan gordeng kaca katempo aya lalaki nu nangtung di teras. Pak Deni hasuk Pak ka jero. Asa reuwas geuningan yeuh jeung asa boga dosa tegodang Pak Deni mah. Cek kuring langsung ngomong kitu we ka manehna diuk dihareupeun nya manehna ge teu diondang ngan kuring teh ngahargaan wae bisi manjarkeun mapanas pan kuring rek ngayakeun jeung rombongan Pak Agus nu geus ngaganti manehna sataun ka tukang jadi pananggung jawabna. Tawas sawios atuh Pak. Abdi mah percanten ka Bapa mah. Moal bakal piawoneun lain Pak. Ieu mah ngahaja wae atuh Pak. Tapi bari paralunnya ayeuna mah tos nyita sakedap waktosna Bapa. Cek Pak Deni bari dodongkoan ajrih pisan. Henteu kaganggu Bapa mah yeuh. Acarana ge pan jam 8. Nya aya naon kitu? Jika nu penting pisan. Penting mah henteu ya teh Pak. Mun hate teh doh nyedak wae mun abdi teh teu gara-gara ngadugikeun ka Bapa. Nya naon kitu Pak Deni? Bumarni Pak. Buwarni kuring reuwas ngadenge urut pamajikan nu geus lila ka popohokeun. Disebut ku Pak Deni, aduh kuring meni ingetnya pamajikan mun. Mohon Pak, aduh nu anom cenah Pak eta teh Pak Ansori geuning teh aduh tesangki bumarni Pak abdi curiga anjeunna teh nu janten sebab abdi dialihkeun ka staf sinareng abdi teh duh sieun Bapak engke oge meteu meureun aya matakna ka Bapak. Ngadenge kitu teh sirah kuring teh ngadadak berat
ngadenge omongan nana. Atuh cing caritakeun kumaha hubungan jeung alasan nepikeun ka curiga yen Bu Marni jadi sebabna padeni pindah kitu kuring neger-neger maneh masih nyoba nanya kitu ka manehna bari ngusiwelkeun HP tina cala nana. Jadi kieu ieu teh Pak, punten wae nya. Nya kumaha atuh? Alasan abdi curiga ka anjeunna teh kieu yeuh. Jalaran sawarsih kapengker pan waktos anjeunna nyarios nyuhunkeun lilen didamel ka bumi abdi. Nya kantos pasea heula sareng pun bojo teh Pak. Kawitna pun bojo nahan-nahan heula. Anjeunna teh sadidinten we babantu margi kalaresan waktos eta teh duh wengina di bumi abdi teh bade acara pesta Pak ulang tahun pun anak. Jawab Pak Doni harita eureun heula nyaritana kaselang nempoan heula HP nu cikeneh disada terus maca SMS atawa WA dalila da telila manehna ngomong deui. Jeung kieu di Pak duka kumaha awal namanya saterasna Bu Marni sareng Purbojo teh duh pasea rongkah ngan teu lami ku abdi dipisahkeun. Nya Bu Marni ge saharita teh ku abdi teh wah dijurungkeun we singka angkat ti bumi. Namung kitu atuh Pak. Bari ngangkat teh teu kadangu ku abdi. Anjeunna teh ngajorowok. Awas ya aya mangsana keh ku aya aing di luhur. Moal tenang syah hirup teh kitu Pak. Jeung tengah aja di Pak abdi sareng Bu Marni saminggon kapengger papendak deui dina uleman hajatan rerencangan abdi katingalina Pak Ansori dongkap ngagandeng anjeunna Pak waktos ku abdi ditaroskeun karerencangan pamangku hajat teh anjeunna ngawaler Bu Warni teh istri anomna Pak Ansori. Cek Pak Deni kuring harita teh rada percaya rada henteu percaya lamun Pak Deni sakanyahok kuring mah tara ngomong bohong. Ari terpercaya nama pan Kang Wardi ngomong Marni geus indit ka Arab. Nya kitu nya nuhun ye Pak infona keun ku Bapak urang taluntik deui tapi teburung kuring oge ngajawab rek buru-buru pamit. Hati-hati Pak samemeh kaluar imah manehna teh Pak masih sempet ngingetan deui supaya kuring hati-hati Pak. Ngan teuing kunaon obrolan jeung manehna saterusna kapopohokeun mungkin lantaran isuk pageto kuring geus kasimbutan hawa dunia saenggeus Pak Ansori nyerahkeun sagala pagaweana ka kuring deui.
Pak Sarpan, sebentar ya. Saya sebentar lagi masuk masa pensiun. Saya sudah tua, tak sanggup lagi untuk pemeriksaannya, ruwetnya urusan kantor. Jadi saya memutuskan mempercaya Pak Sarpan saja ya, menangani semua pekerjaan ini atas nama saya sebagai pimpinan. Aduh, dunia wae terus ngajadikeun kuring gede hulu teh jeung agul kakawasaan jadi bayangan pimpinan di pausahaan mohokeun nalar nepi ka dina hiji poe kuring kadatangan polisi nu masarkeun surat panggilan kudu jadi saksi kasus panggelapan dina jabatan. Duh, aya-aya wae. Tapi ada kaitannya dengan Pak Ansori ya. Lebih jelas mah di kantor saja. Cek polisi nu kitu ngajawab tegas jeung kaku. Eueuh serina waktu kuring nanya naon masalahna kuring jadi saksi. Nya sanggeus polisi indit kurunyung aya Padeni datang mawa beja yen Pak Agus tilu poe ka tukang geus ditewak ku polisi. Geuning Padeni karek kabejaan ayeuna atuh Pak. Kunaon Pak? Teu di kamari-kamari ngabejaan teh. Punten Bapak Pak Sarpan, kawitna pan abdi teh ngadangu waktos di kantin. Nya kabar pabeja-beja teh apa? Kamari teh ngahaja we ku abdi ditaroskeun. Katilas anak buah anu di lapangan teh nya nganyakeun saurna teh seueur teuing unit anu dibangun teu sapagodos sareng anu digambar Pak. Cek Padeni mere jawaban langsung karasa nyatet kana hate lantaran mun kuring memang cara ngontrol atuh kualitas bahan da teu ngarti ongkoh dasar kailmuan kuring teh sarjana akuntansi nya lebeng teu apal ngurus barang. Matak dina waktuna datang ke kantor polisi minuhan panggilan kuring ukur bawa berkas laporan ti Pak Agus wungkul. Kuring teu bisa ngajawab rinci basa polisi nyebutkeun harga-harga barang dina laporan teh geus digelembungkeun mang lipet. Tapi sumpah Pak, saya mah tidak tahu kalau Pak Agus suka begitu. Soal tahu tidaknya mah ya, kembalikan ke Pak Sarpan saja. Bapak yang mendatangi ini laporan ini teh di pusat. Nya artinya Bapak sudah sanggup, sudah tahu, itu kan sudah jadi tugas Bapak. Tanggung jawab sebagai pimpinan proyek secara keseluruhan gitu. Cek polisi ngomong gitu teh bari telila kuring dibawa ka sel bui. Nya kuring nangtung di juru saeneng-eneng mikiran salahna kuring di mana saleuwihna mikiran budak engke kumaha munyahaweun bapana kaayaan dina jiga ayeuna. Aduh,
kumaha mun kieu kuring ditahan lila kumaha ngajelaskeun ka budak mun kuring sabenerna lain jelema jahat kumaha 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 atunya ieu teh doh galecok hate nu pinuh kahariwang ngaleuleskeun suku heula terus ngarempeyek diuk dina ubin jaruji besi di kantor polisi. Wah, manya kitu aya kaitanna ieu mah jeung nu kaalaman ku Padeni curiga nu dipindah jabatan lantaran Marni ayeuna geuran urut pamajikan males ka kuring lantaran teu jadi kawin kitu ah. Dasar si Marni, dasar awewe teh. Bener jiga nama teu jadi kawin, malah kawin jeung batur. Dasarnya aduh waktosna seep deui doh hanjakalnya. Aduh waktosna kamu jeung seep cenah nya. Insyaallah enjing atanapi pageto tiasa ditepang dangukeun deui. Mangking ce ngaturkeun wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cah.